Bandung sok sieun ka Sumedang hilir abdi mah kanggo bayaning di Jadung sok sieun ditinggal gilir. Zaman kula ngalaman kene zaman kula bare tomal menjadi beteung teh banyak nyokot teh tatian daun-daun cenge digilasnya digesek dietakeun dibalurkeun ya terus dengan bare tomanya lamun penyakit cacingeun eta mah kumaha kitu kieu daun eta teh lahan kan itu teh badotan diirungkeun dicekokeun nya eta mah make koneng gede. Aya imah pan kumaha budak panas sakudung bawa ka rumah sakit cek dokter teh wayahna kada dirawat imah poe biak 11 juta balik ka imah panas kene awakna pan kumaha ka kiai kene datangna ku kiai mah dibacakeun lapan bismillahilladzi la yadurru ma asmi syai'un bil ardi wa la fis samai wa huwa samiul alim antabasul heula kasekan dias. Terus ayeuna diletakeun ku kiai kana eta tarang budak koreja eta budak cager jampe ponyo wasilah didoakeun ku kiai ke daerah rame heula we teh nya supaya hararudang pan malu da manggil mu balik langsung der serius lah malolor ieu ibu ngantos bapak ngantos sugan teh dikukur muti padahal kalajeng orang sugan teh tungku teh mikir pada ngalah dir ngalai kos nuuh manehikeun ngaji ibu kantos kiai kuat nyelecet ada keterangan nyelecet naon ibu hadir kana kiung tapi teh cukup manggil mu balik kurame kudu cukup ku tetapi kudu aya bawaeunan na 50-50 ngaji teh 60 40 50 50 tah kitu 70 30 kudu aya ngajina ieu mah guru ieu ngaji teh heureui bae nu kitu aya aing eta teh gawitan ngaos ke langkung tabu 10 ibu bapak siap ngaji ke jam 12 ke jam 1 ke jam 2 subhanallah berarti orang dia mah ahli ngawadul ke jam 2 lah berarti boleh balik. Dina kondisi kula kaayaan masih kena pakai tongkat kunaon cenah umi masih kena pakai tongkat kula gebis dina motor kena teu nanya oge karena yang didoakeun mudah-mudahan sing enggak sehat deui amin dari aktivitas mah berjalan deh kaayaan ada karasa jadi mau balik mah karasa jadi mau balik mah laku capek teu laku keheul. Isukan insyaallah menuju daerah Leuwiliang Bogor ke Leuwiliang kada Sumedang di Sumedang ka Kuningan di Kuningan ka Majalengka di Majalengka ka Karawang di Karawang ka daerah Subang di Subang balik deui ka Kabupaten Sukabumi kitu teh lamun aya nu mandang nya nu mandang mah cicing hari ieu mah naon apa kabar ka batur Bingah ambar wata suda bingan wata yopa badana urahing takdir tidiasa dipungkir kadang tidiasa disilar kahiyang jami batema-tema duduk waktu dengan kena mangsat ya Allah Nuh Kawasa urahing pula jauh di Jugjug Amang di Teang di Kabupaten Sukabumi Jawa Barat alhamdulillah tiasa rurumpaheun nyumpanan kena paundangna kepanitiaan acara penyelenggara peringatan Isra Mi'raj Nabi besar Muhammad datangna kula ka dieu wasilah diundang ku panitia hakikat diundang ku Allah Subhanahu wa taala aya maksud cita-cita jeung tujuan datang ka dieu kiai nya aya hiji datangna kula ka dieu sejak nyakeun silaturahmi terutama ka sepuh ka para ustad ka para kiai ka para jengan ka para nonoman muhabbadan anu kasuhun hampura anu katada teu biasa wijing disebatan amina hiji-hijina tetapi tinggal merasa ta'zim nya hormat kula ka marantana mudah-mudahan para ustad para kiai para jengan sing paranya umuna kalayan barokah tur silaturahmi kula katampi ku sadayana nu kaduana aya maksud cita-cita jeung tujuan anu sejen datang ka dieu kiai nya aya keneh atuh mudah-mudahan ketika kula balik ngaji di Panyandungan balik ka Sukabumi teh ya Allah sing rebo kula mawa amal
Baju lagi encan sebelah amplop bisa kasih rame punten aja Cemimin Cemungun Ceda Cela Cejuju Celinis Celida Cemariam ari amal ibadah teh urang teh dina sakadar ngalaksanakeun salat zakat puasa haji maca Quran maca salat sedekah hungkul memang eta ge termasuk kategori amal ibadah. Seorang qori membacakan ayat suci Al-Quran, seorang mubalik memberikan tausiah hasanah asal dipikirkan buka ilasan insyaallah eta ge bakal jadi amal ibadah. Da kula mah jujuran di Sukabumi datang ka dieu teu perlu amplop, nu penting mah balik mah wadu doa. Ya Allah, ada syukur karena duit tak kotor. Ulang sini doakan. Mudah-mudahan dengan wasilah pada malam hari ini kita berkumpul memperingati sobitannya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ieu kampung Panyanungan sing jadi kampung tambah barokah. Penghunina sing tambah barokah. Arusahana sing tambah barokah. Tani kuli bisnis dagang jadi pejabat sing tambah barokah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim keturunan urang sing solih soliha malah nu hadir penting ayeuna saha wae sing aya nasib bisa ke Mekah ka Madinah balik di Mekah di Madinah bisa ka beli sawah bisa kajian imah beli mobil mewah istrina nambah. Amin atua amin. Yang paling terpenting mautkeun abdi sadayana ya Allah kalawan maut bi husnil khotimah. Bu sebab punten urang teh hayang maut bi husnil khotimah. Maut mawa ibadah jeung Islam naon sababna masyaallah subhanallah. Saur Sayyidina Ali karamallahu wajhah tamamun nikmat mautul iman wal Islam. Budak saha nyawa dicuek we liwat teh. Coba cari cina gedang teh. Ulung ibu nya ieu mah teu lato-lato. Coba kita peuting barudak ketika pulang aja di Cikupa lato-lato tatok. Masyaallah eta barudak aya lato-lato. Salam dunia aya lato-lato teh ibu rame teh kisahna urang eta silokan naon nya ciciden bakal aya naon eta lato-lato. Padahal eta lato-lato disingkatan Bu. Lato-lato teh singkatan hoyong tenang singkatan lato-lato. Lato-lato laki-laki tolol. Syukur lagi saluri mah berlaku yang lain seri seri tamamun nikmat mautul iman wal Islam. Nikmat tu paling sampurna anu dipasikeun ku Allah teh Bu ketika urang maut dina kayan mawa iman jeung Islam. Bos si rakyat, si pejabat, si kaya, si miskin isukan pageto maut mawa iman jeung Islam berarti menang kasampurna nikmat anu dipasikeun ku Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahannya keimanan keislaman kurang kacanang mamat amin. Ya Allah ya Rabbal alamin. Gua ngaji dorong-dorong ibunya, kita langlong ibu asal liur dengan efek candahar sudah gitu. Pertama-tama nu kula dihormati penata waktu pembina acara, mudah-mudahan mantenan ku Allah dipaberen panjang umur kalayan barokah. Untung di protokol untung lamun aya mubalik aya dua ngadoakeun ka protokol matakan suami eceuk kudu pada lagi protokol teh. Memang gampang di protokol, maaf Kang. Jadi protokol itu tidak segampang memberikan tapak tangan salah dua kalimatnya kalau kita ulah salah ngadeg-deg aja. Dan memang gampang. Gula bareto ngalanyahan karena ceramah naik karena panggung nyangkal mik ngadeg-deg da ingat kene bareto nyebut peribados jadi peribodas. Bareto cenah sakitu bae mangadeg-deg gua bilahi taepok wal hidayah. Tau peke jadi taepok, itu masih profesional. Mangatuh patobalas. Si mantes matoan.
Pada di foto deh. Lantas. Ya. Ya. Hayo atuh hayo. Panyandungan, sudah dari panyandungan ke sini nyala ranung gitu. Oh, nuga duana nu kula dihormati nyata para alim ulama wa bisusaihuna al mukarram anu teu disebat namina ai ciri lama tos terang kasepuhan urang sadayana teh nya boga jenggot panjang. Nya, terus? Eta hapunten nu haji, tah hilap namina. Usaha dibolak-balik wae gitu. Oh, rek moto, eta rek moto sarua. Mana? Terus atuh cari cing eta ya dia Doa-doana nu kula dihormati nyata para alim ulama babi Sayyidul Al-Mukarram hayu daya para masyarakat ieu kampung. Mudah-mudahan para ustaz, para kiai, para jengan ya Allah ya Rahman ya Rahim ya Malik ya Kudus ya Salam ya Mu'min ya Muhaimin ya Adid simpar yang umuna kalayan barokah. Amin ya Allah ya Rabbal. Mungkur arek nanya ka ibu-ibu sabab nu hadir penting ayeuna lobana ibu-ibu. Ibu. Lain euy atuh kah. Ibu. Ibu cinta ka ulama, cinta ka ustaz ka kiai, cinta ka para habaib, cinta ka para aulia Allah, cinta ka para santri. Ibu sok ngadoakeun ka ustaz kiai setempat di dieu osok. Ya Allah, mudah-mudahan ieu ngawa raradul sing dihampura dosa ku Allah. Atuh heulah. Ngawadul ka ciri pisan. Ulah sing ngadoakeun ka ustaz ka kiai setempat, terkadang ngadoakeun salaki gentara. Tapi osok belum ngadoakeun salaki mah osok. Alhamdulillah. Pengen sukses suaminya. Gampang cari uangnya. Ternyata setelah ditelusuri subhanallah masya Allah ternyata salah satu kunci daripada kesuksesan suami ternyata adalah doanya seorang istri. Malah isi anu taat ka Allah, isi anu taat ka Rasulna, istri anu taat ka janten suamina ketika ngadoa ngabogaan kekuatan secara doana 70 wali. Itu baru satu istri. Lamun dua para hawa 140 kekuatan wali. Lamun tilu 210 kekuatan wali. Makanya Pak, semakin Bapak bertambahnya istri, insya Allah Bapak akan semakin banyak pula yang mendoakan. Bapak setuju? Setuju. Ibu setuju? Dikatoekan dari air. Ya henteu mah henteu ibu ngan ulah sok nganahan kana aturan Allah daya coretanana betul. Betul. Ulah sok nangtang kana aturan Allah anu tertera dina Al-Qur'an ayat suci Al-Qur'an ibu benar. Ieu mah terkadang aneh di Indonesia mah aneh di Indonesia mah teh bikin aneh. Naon coba aneh nah. Terkadang maaf Bu, ari ustaz kiai nyanung dipermasalahkeun ai jelema jinah diararantep eta nu salah. Betul. Awewe jeung awe pada bogoh, lalaki jeung lalaki pada bogoh, betul? Terus saeutik pedang anu pedang meureun. Martabak anu martabak. Betul. Ari teu musibah kumaha datang melanda negara kita Republik Indonesia, Bu. Bukan tidak ada rahman dan rahimnya Allah terhadap makhluknya, tetapi makhluknya itu sendiri yang mengundang murkanya Allah Subhanahu. Tolong para pejabat tuh LGBT cepat ditindak, gay cepat ditindak. Ayo ustaz kiai nyanu dipermasalahkan bener tuh. Kenai mata kita mampuhan bener tuh cak. Sana jangan nunggu hiji kene. Ibu hayang asuh kasula teh hayang asuh kasula hayang dicanungna. Ibu coba bilang hayang asuh kasula ibu hayang mawatna.
Emung deh nya mereka suka-suka kumaha teu ngawat jalan mana bayi mung ibunya kan ulah sok nahan-nahan tentang kana aturan Allah dan kula ge buka pamajikan alhamdulillah suka pamajikan terus buka anak 5 awewe 4 lalaki hiji terus buka anak 5 kula alhamdulillah buka pamajikan teh awewe bersih lalaki cekula teki ke pemajikan dipanggil ya ke pemajikan pernah dipanggil kok ke pemajikan cekula teki ke pemajikan ibunda kadieu sakedeung aya naon jadi aya rek nanya ka ibu tapi teu ngadat arek ngadat kumaha akang anya lagi encan jadi kira ayahnya kayak entong enggak rek hiji, rek 2, rek 3, rek 4 urang lalaki makan kos katanagaan buku hiji ge tiis tara kaca apa jadi kayak entong enggak kepikir hidup temolo hidup istighfar kang istighfar kudu ingetkeun keur bareto kayen keur balangsa keur teu boga lieu keur hegap teu aya dan isuk teu sore jadi anu tatana baraya ayeuna akan gerong silo papir merah di petupuk lu sudah tong ceurik ieu mah sangka teh geus istighfar terus hampura hampura ieu masalah ya lain sekali 2 kali nanya gitu teh kok ayang teh kok geus keul ibu geus keul kok ayang teh yang aya syarat ketentuan anu berlaku lamun aya anu naon wayahna pelebah gilir ka lumora eta barang tuna kena intong nyandung atuh goblok dulu tadi gablukun eta panto eta pamajikan bari ngomong kieu di manim ka Bandung abdi marim ka Bandung sok sieun ka Sumedang hilir abdi mah kang ngobayanin di Jandung sok sieun ditinggal gilir anak saha eta ibu kibra budak teh nya karak dihelangan sakitu tapi tidak langsung kumaha lemes kejadian tadi makene takdir ti Allah dengan penuh kesabaran maning kene alalakur naon sababna mun salaki hayang nyanung wayahna kudu didukung menang di embung-embung darung orang geus melenung mudah-mudahan selaki-selaki urang sing panjang umurna amin sehat badana amin panjang umurna amin dapat dari taat ke Allah subhanahu wa ta'ala amin so yakin saya yakin ketika salaki panjang umur sehat badan ngapangyangan duit beri taat ke Allah ibu yakin bakal ngilu bunga mudah-mudahan salaki-salaki urang termasuk kategori anu amin ya Allah ya Rabbal tapi doain pula ulama-ulama kita doakan pula para ustaz para kiai kita wabil khusus para ustaz para kiai setempat di dia ngayut daya wala masyarakat di dia bahkan maaf ibu eta jasa na para ustaz para kiai teh gede kacida bahkan mungkin hadir penting ayeuna ulang teu aya naonan di hadapan Allah mungkin hadir penting ayeuna ulang teu aya naonan di hadapan baginda Rasulullah tanpa jasanya para alim ulama ulang bisa kena mengenal Allah mengenal baginda Rasulullah tahu tata cara ilmu beribadah tahu tata cara ilmu bermuamalah ibu bapak nyok kana ilmu wudu ibu bapak nyok kana ilmu adus ibu bapak nyok kana ilmu salat ilmu zakat ilmu puasa ngelaksanakeun ibadah haji umrohna ibu mahdo poe mahdo manaru haram manaru halal manaru hak manaru batil manaru dilarang yang dilarang mana ibu nuki tunuki kaya anak ibu nyahona tisah ti para alim ulama nujat dan warisan Rasulullah sallallahu alaihi
Kula datang ka dia diundang, dimuliakeun. Datang ge cari untangan. Kula maka dia saliwat po, ya beres memberikan tausiah balik ke Sukabumi benar. Jangan dari maaf rek nanya kula ka orang dia pernah temanggil balik saumur ngayakeun murudan ngayakeun rajaman eta balik dur teh ngaji nerangkeun bab wudu nih beres aya teh. Gayanya. Pernah teh udang balik ka ieu kampung dur eta balik nerangkeun rukun salat nih beres aya teh. Allah. Dur teh mau balik ngerakeun bau anus di kaberes aya tuh. Oh jogetan kiai syaratna urang laksanakeun ibadah toharatun anil hadasaini kudu suci tina hadas duanya eta hadas leutik jeung hadas gede di kaberes. Allah. Benar. Leres. Tetep we nu ngajarkeun bab adu setiap poena, nu ngajarkeun bab wudu setiap mingguna, nu ngajarkeun hukum salat seperti rukun salat setiap ayeuna hari jeung mingguna, tetep we ustad kiai setempat di dieu, betul? Eta anu kudu kurang kudu dimuliakeun mah, eta anu saestu kudu kurang dimuliakeun mah diagungkeun mah eta. Lain pula mah saliwat diagungkeun di penting ayeuna mah teu. Benar Pak? Dur teh isukan pake di kampung Panyanungan aya nu maot. Neang pulang moal ka Sukabumi? Moal, tetapi nu nguruskeun ustad kiai setempat di dieu benar. Oh, benar punya ka ustad ka kiai teh geura hayo perperan ustad kiai mah nu nguruskeun kiai nu ngamandian anu muntel di nyolatan ngagotong oge goblok. Itu aksesoris terus pos meni indahnya, itu aksesorisnya indah di panggung mah itu nggak ngahalangan kamu balik. Benar. Teruskeun nungurkeun kiai maca talqin dipitahlilan ngajojoan tapi kanatus aya nu bulan aya kasurupan ngajuru oge. Oh jadi ngajuru ge di mah ka kiai teu salah-salah teuing CN teu salah-salah teuing hese ngajuru ka paraji menta doang ka kiai. Betul. Hese ayeuna naon ibu ayeuna naon ngajuru ka bidan menta doang ka kiai bener. Ibu lah maka jadi ya Ceu Samsiah ngaranna. Ceu Samsiah teh boga anak ngaranna si Amira rek ngajuru hese ayeuna teh kadoa ka kiai datang ka kiai pucung saringkan carita nepi ka imah kiai. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya dari luar. Uing Wadi Iah mana? Samsiah. Astagfirullahaladzim. Di mana? Mohon Wadi 1000 kependung salak saduduka hampura dunia akhirat wajib yang diribisi ayat tingkah laku paripola ucapan tersalujung aturan Allah jual kanji Rasul terus sumamana wajib hampura dunia akhirat pada si wajibnya uing teh ayah butuh nabi datang ka dieu teh itu aneh jelema mah aya naon wajib kieu pan kita buka anak semata wayang pastilah ya wajib teh ka dieu teh uing teh nya saya salah pantahun mah teu papangin jeung wajib mohon hampura sakali deui nya wajibnya singkat teh wajibnya ya Allah Gusti nu asa nyolocot tuh teh itu aya naon uing teh buka anak pas sama tawayang si Amira kan urang teh boga jodoh alhamdulillah ka orang Maja kadinya mungkin ka orang Cimaja anak Haji Pohar bos tahu bener-bener syukur ku tahu alhamdulillah boga besan teh koret lain kumaha
Alhamdulillah berarti dipercantik itu hamil 8 bulan, berarti dipercantik hamil 8 bulan. Ayo berarti kahasa kandungan teh dibawa berkamari kaparaji telahi-lahi dibawa ka bidan telahi-lahir. Eta orok teh geus nongol sirahna teh asup deui, geus nongol asup deui, geus nongol asup deui. Coba atuh haji pang jampekal ibu panunggu jampe mapeke perukeun buka ayam teu geunah, ieu hate teh teu geunah, ieu pikiran teh teu geunah, ieu tuh teh nyorot-jorot teh para buka ayam teh pincu pertama di kaayaanana. Sia mama nyorocos ngomong teh kos petasan. Aya itu bagian ngomong. Mohon Haji wi pada kieu mana karakterna cocok sih jadi mubalighah oge. Mohon Haji teu nuhun. Lain sia teh ya keun aku sampai ngajampe. Ari kabar salaki maneh, inung maneh, bapak maneh kumaha carakeun. Ari wah Haji teh terang salaki uing geus teu aya bari geus statusna janda ieu teh. Wah Haji daek ngawin uing. Sulit insyaallah. Ari papa maneh bapak tos pupus teu aya salaki uing mapan salaki uing mau teh tabrakan Haji tabrakan mau teh sedih lamun carita mah Haji tabrakan kuat papisah sirah lagi jeung sirah keneh Haji nya prakung hiji nya goblok. Teras peren bapak tos pupus bapak ge tahun 2018 pupusna ujung sagala kurang saja jagat mau tadi sawah di Serang udah awan ditabrak kebo. Ari inung maneh mah poho kana teh saha eta di maneh teh Siti Maimunah ini teh ngaranna Siti Maimunah gadina KTP salah ngadata jaro jadi Siti moe maneh jadi tutung. Marawat kami pada budane atau samsiahnya si sabar maneh sing aing rahmat pampiran Allah Subhanahu wa taala kusalaki maneh bapak maneh inung maneh amin wa Haji hatur nuhun kana doana. Coba atuh Haji ayeuna kang nyampekeun ieu cairna punten ya cairna dicana galikeun cairna gede ilmu penemu jampe pamake dikeprukeun eta ku kiai penemu jampe pemakai dikeprukeun eta ku kiai doa sekian surat ijib sekian bakal ilmu dikeprukeun eta ku kiai ngajampe doa Siti Amira ampulanya Pak pulang aja nak kieu pulangannya jadi lamun manggil ilmu balik kudu ini alin na YouTube ya. Tuh ngaji ilmu balik teh kieu tah kitu nya ulah salah ketika diwanang salah gitu dan itu begitu. Di jampe lawan jampe ibu aneh nama bismillahirrahmanirrahim tadi wala maksudna jadi samaran bapana engkos daerah rame heula we atuh nya supaya halal udang pan malum lamun manggil mu balik langsung der serius lah malolor yuk ibu ngantos bapak ngantos sugan teh dikukur muntih padahal kalajeng orang sugan teh tungku teh mikir pada ngalah dir ngalai kos nueuh ngadengikeun ngaji ibu kantos kiai kuat nyelecet eta keterangan nyelecet naon ibu dahdir kana kiung tapi teh cukup manggil mu balik kurame kudu cukup tetapi kudu aya babaeunan na 50-50 ngaji teh 60 40 50 50 tadi itu 70 30 kudu aya ngajina ieu ngomong guru ieu ngaji teh heureui pae nu kitu aya aing eta teh
Kumaha dibeuseuh ya, kumaha we. Bu, lanjut. Terus buat kumulasi 5 menit 10 menit pinggang baru batas luta. Samsia ieu cai inumkeun ka anak maneh. Terus balurkeun kana beteungna. Bacakeun kaya anana eta naon samsia lapat bismillahilladzi la yadurru nabi kaberes katujuh balik usahakeun ieu cai kana beteung anak maneh. Mohon Wah Haji mohon. Singkat cerita lalakon kaya anak inungna balik ka imah diinumkeun diusapkeun eta cai kana beteungna si Amira akumulasi 10 menit lungsung lasar ngajuruk ngalahirkeun alhamdulillah. Katakan ulang-ulang berpakuting kana medis. Para ibu mah kumaha ibu lamun budak gering panas bade toma dagangnya. Zaman kula ngalaman kene zaman kula bade toma menjadi beteung teh banyak nyokot teh eta teh daun-daun cenge digilas nya digesek dietakeun dibalurkeun ya punya. Terus dengan bade toma nya lamun penyakit cacingeun eta mah kumaha kitu kieu daun eta teh lahan kan eta teh badotan diinungkeun dicekokeun nya. Eta make koneng gede aya imah pan kumaha budak panas sakudung bawa ka rumah sakit cek dokter teh wayahna kada dirawat dirawat imah poe biak 11 juta balik ka imah panas kene awakna pan kumaha ka kiai kene datangna ku kiai mah dibacakeun pan bismillahilladzi la yadurru ma asmi syai'un bil ardi wa la fis samai wa huwa samiul alim ngan tabasul heula kasih kandias. Terus ayeuna diletakeun ku kiai kana eta tarang budak koreja eta budak cager jampe ponyo wasilah didoakeun ku kiai inungna bunga henteu bunga wajib lamun terang kieu di kamari mulang kali teh dicanaka dieu 11 juta kamari teh 11 juta kabayang teh ku kiai da manusiawi kiai oge kabayang teh ku kiai di rumah sakit pihak 11 juta peraku dijampe didoakan ku aing teh mere 2 juta aja. Waji atuh nuhun KTP dunia akhirat waji abdi moal panjang lalakon moal panjang carita abdi mah bade pulih wae tah ieu rumajeun aya amplop kanggo Wah Haji si ibu balik si Wah Haji asup ka kamar macul asup ka kamar dawe naon hayang muka amplop barang dibuka eta amplop baraha 35.000 edan dia Bu makanya kita doakan mudah-mudahan Allah panjangkan umurnya para ustaz para kiai kita amin. Maaf ternyata musibah yang besar musibah anu gede teh lain ketika datangna aing puting beliung tsunami gempa bumi longsor banjir adanya corona bukan tapi musibah anu gede teh disebut a'dzamul musibah ketika ieu kampung Panyandungan ditinggalkeun ku sosok seorang ustaz seorang kiai di alam dunia geus mulai ayeuna teu aray ustaz kiai alim ulama na dicarana ku Allah Subhanahu wa taala. Naon sababna? Mautul alim mautul alam mautna alim ulama mawa sarua jeung paehna jeung ancurna jeung radukna jeung poekna alam dunia. Bahkan daulan ulama di dunia la sorona sukal bahaim toh lamun aya alim ulama di alam dunia yakin jeung pastina jadina tingkah laku manusia kuasa kos hewan kaya anana cacak masih kena berenjak loba ustaz kiai di alam dunia loba ustaz kiai di setiap kabupaten di setiap desa perkampungan geus loba jelema telok ngaji geus loba jelema telok salat telok zakat telok puasa telok kana ibadah eta orang Sukabumi apa cenah kana bahasa Banten telok tilo udah pula ge atuh ban ari aki orang menes orang menes Masalah geus loba ilmu tebikeun ngaji geus loba ilmu tebikeun salat geus loba ilmu tebikeun zakat geus loba ilmu telok kana ibadah eta teh masih kene aya ustaz kiai nu ngajak ka urang betul komo di lamun eueuh benar ulah si eueuh ustaz kiai na lamun di kampung Panyandungan kiai kuri hiji na karunya wa
genyur eta awak kiai naon sapamat loba teh nulita atuh kiai kudu hiji-hijina lohor eta asar oge tahlilan maghrib deui tahlilan serius bulan isya deui tapi kasurupan subuh deui terusan main teruskan main masjid eka khutbah Jumat asar deui tahlilan maghrib deui gering genyur atuh eta awak atuh kiai kudu hiji-hijina ku itu kudu dititah kumaha ibu waktu maghrib eta kiai teu bisa ngimaman salat maghrib kusabab awakna kacapean muriang panas tiris kumaha RT kadang datang Assalamualaikum dijawab kumang dudung sorangan ngirung mau jalan teh kadang-kadang coba punten itu sonte diperjelas ya punten kadang-kadang mulai kadang datang lah istri kunaon istri berupan maghrib kieu kunaon can salolat kunaon teh can salolat ieu teh nyaho teh wah haji teh geuning waktu saha ustaz jadi imam anak mungeun teh di anak mungeun itu mana sudah jadi imam ngomongin urang teh soalnya lagi ngitung usaha atuh jadi imam atuh maneh jadi mung ente jadi imam saya ge terbiasa RT mung jadi imam mandudung mung jadi imam kumaha akhirna simpang geus kitu mah mandakan para ustaz para kiai ulah teh penting regenerasi penerus teh betul mandakan barudak palasantrenkeun ibu supaya jadi regenerasi penerus para alim ulama geus kitu kumaha RT kauheut nyeun undang-undang RT nyeun undang-undang darurat cek RT. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ka para wargi sadaya kaum muslimin wabil wusul jemaah maghrib anu dimuliakeun ku Allah Subhanahu wa taala sauna situasi kondisi wahaji teu tiasa ngimaman dina maghrib ayeuna kusabab gering kusabab seuting proyek ditidak ku itu ku ieu akhirna kacapean eta badana maghrib teu aya imam kusabab ku kituna itu umum jadi imam akhirnya memutuskan RT yang terhormat ia sholat maghrib diliburkan bangkrut atau teman dunia akhirat. Makanya Bu, alhamdulillah para ustaz para kiai jangan kita masih ada, alhamdulillah. Semoga Allah panjangkan umurnya dalam keadaan berkah. Duka tirunan nu kula dihormati nyaeta aparatur pemerintah dikawin RT RW hatta tahiyya ila bapak wilayah hatta tahiyya ila bapak lurah. Aya RT aya RW aya Pak Jaro aya Pak Kades Dewan adanya oh tak aya urang nyuwunkeun ka Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah ya Rahman ya Rahim ya Malik ya Qudus ya Salam ya Mu'min ya Muhaimin ya Aziz ya Allah, mudah-mudahan aparatur pemerintah kami maslahatkeun sadayana Allah amin. Jantenkeun aparat anu hudan amin al muhtadin amin. Aparat anu nyahkar hayatna amin. Aparat anu nyahkar negaraana amin. Selalu mengedepankan kepentingan rakyat amin daripada kepentingan pribadi jeung golonganana amin. Dan awas bikin para pejabat anu aya di luhur urangkeun harayangna wong. Tapi yakin ai pelebah RT RW Bapak Kades pejabat pemerintah nu datang ka dieu penting ayeuna yakin pejabat anu saloleh amin. Kan itu di luhur aya teh kalau loba teuing oknum bener teu? Betul. Tidak sedikit maaf Pak Bu, buah melon rasanya manis kesuka jadi beli kelapa. Jangan sampai kebanyakan semua calon kalau belum jadi berbicara manis sudah jadi banyak yang lupa. Nunabeh nu ngampar nu sebeh nu lapan. Jawa Barat, Jawa Timur nu barat bikin marah, tidak luhur makin makmur.
bahkan tersetik desik-desik neon-neon tak ikuda di kadutan masyarakat ketika para mati naon-naon asal beteng bapak di luhur ngagarendutan beteng bapak ngagaren dan beteng bapak kata beteng bapak oh tapi begitu kabe di Bandung pernah ngadanya wah aya pada Saguling daerah Saguling aya di Bandung aya Saguling Cirata, Jatiluhur, Jatigede, ternyata eta daerah aya hartian. Naon hartina eta daerah? Saguling, Cirata, Jatiluhur, Jatigede, Numararing, rata-rata di luhur bagede-gede. Rakyat mah nyolong hayam digebukan ka rakyat bener tuh. Numahakan duit rakyat ratusan juta miliar rupiah damang bener tuh. Tong sieun pejabat seperti itu dihijikeun ku Allah engke jaga jeung Fir'aun. Kullu sultanin la ya'dilu bi sultanihi fa huwa fir'aunun sawa. Setiap pejabat, pemerintah, pemimpin anu geus teu adil na roda pemerintahanna, teu nyah kana hayatna, teu nyah kana negarana, selalu mengedepankan kepentingan pribadi jeung golonganna daripada rakyatna. Komo aya ngamusuhan alim ulama, fa huwa fir'aunun sawa. Maka pejabat pemimpin seperti itu pangkatna sarua jeung Fir'aun, bahkan kejaga ku Allah bakal hijikeun ge jeung Fir'aun. Kumaha cenah pejabat pemimpin deukeut jeung rakyat, deukeut ieu menyaah ka rakyat, nyaah ka nagara, deukeut jeung ulama jeung ustaz jeung kiai, maka pejabat pemimpin kitu bakal deukeut carita jeung Kangjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin. Ya Allah ya Rabbana. BBM naik, bebeja saya tuh otomatis BBM naik, bahan pokoknya naik, bener tuh bu, bener tuh bu. Eta minyak, kamari minyak belas naik, minyak naik, sembako naik, mau balik pada udah ente naik ke panggung ibu makanya kata wae sih. Amin ya Allah ya Rabbal. Yakin ibu harta ibu jeung bapak bakal berkah lamun dimanfaatkeun di jalan Allah, yakin bakal berkah. Yakin la yanqusu malun bi sadaqatin bal jaddan, tidak akan berkurang harta yang disedekahkan, yang diinvestasikan di jalan Allah. Duit dipakai kabangun masjid, madrasah, pondok pesantren, majlis taklim, jantunan yatim, dipakai buludan, dipakai rajaban. Yakin kata bakal nambahan kabarokahanana. Amin. Ya Allah ya Rabbal. Anu rugi masa anu rugi jelema beunghar kor aya di jelema beunghar Korea. Mana jelema? Ieu kula sakadar ngelingan, kula sakadar ngeling. Naon atuh Bu? Ketika ngajolor babatang ngeduruban ku samping kebat yang hulu kanan maut karana saperak dua perak duit dikuburkeun teh. Sugan eta mah jelema beunghar dikuburkeun jeung sepribet. Betul Bu? Naon anu di dahar kurang yakin lolobana bakal jadi kotoran. Betul. Ibu ngadahar sate, ngadahar soto, ngadahar aida naon seblak itu kakinya wajah-wajah seblak gitu ya. Ngomong ieu teh mah umi lada teuing mah muncut bakal jadi kotoran. Betul. Naon anu ditinggalkeun kurang bapak ninggalkeun sawah panglegana, bapak ninggalkeun kebon panglegana, deposito ratusan juta uang miliaran rupiah kayan, namun teu bisa ngamanfaatkeun ketika waktu di alam dunia pasti bakal jadi rebutan nu cari anak jeung dulu-duluna. Betul. Teu saeutik akak jeung adik kayan kanu bedo, teu saeutik dulu jeung dulur kayan para sea ku masalah warisan. Betul. Tapi naon anu diinvestasikan di jalan Allah, dimanfaatkan di jalan Allah, yakin eta mah bakal jadi kaya adalah amal kahadean amal son. Seperti penting ayeun, arudunan penggude arudunan yang raja mantep dan yang kurang hakikat nama yang kurang ke
imam meuni hese panitia teh buat anu gunung. Urang mah teu hayang lamihan ka dinya mah di Samarutan. Aya ketika mere oceng. Ujang ieu cenah 5.000 doakeun eueuh sih asup ka surga. Goblok. Betul kan naon nih pada buka salih. Kita implikasi sama gue, sama 5.000 tuh ngewa. 5.000 yang suka surga. Bu, kembali deh supaya ulang kayak babona nak menang ilmu betul. Betul. Oke, kalau kita tentang masalah sholat diulang terangkan. Bu, betul. Jelema beunghar korek rugi, hiji dibenci ku Allah. Jelema beunghar korek marugina hiji dibenci ku Allah. Dibenci ku Kangjeng Ros, dibenci ku makhlukna Allah, haram masuk kana surgana Allah, bahkan kejagana nomor kalimana jelema beunghar bari korek mah dihijikeun deui ku Allah jeung si Qarun. Kullu qaniyin la yantabi'u bimaliki fahuwa qarnun sawa. Setiap jalma beunghar tetapi teu kasurupkeun hadapan dari Allah Subhanahu wa taala. Beunghar tapi kor red sok kadang turun tatangga kasusahan kalaparan fakir miskin budak yatim asal wareg sorangan kereta takanana kalaparan aya budak yatim jadi antep bawa tapi TPK pun masjid pada saperempat sate padistani bobolong iluan mulu dan bobolong da kerajaban ya eta teh heueuh kana duit teh korek bahwa korun sawa maka jelma beunghar korek seperti itu pangkat dasar wajeng si Qarun bahkan kejaga jelma beunghar korek mah bahkan hiji keuna ku Allah jeung si Qarun jemblingnya wa min alamatis saqawati bakhilun syadidun walau kana aliman. Ibu hayang nyaho jelema ciri-ciri jelema bakal cilaka hayang nyaho. Salah sahijina ciri-ciri jelema bakal cilaka teh korek anu banget. Duit nama ayangan korek, hatta banda nama ayangan korek. Eta ciri-ciri jelema bakal cilaka. Walau kana aliman sanajan pangkatna seorang ustad, seorang kiai beunghar korek cilaka, ustad beunghar korek cilaka, komo deui urang. Capeknya gitu deh. Mewah, aku sesuai mewah. Oh, mudah-mudahan orang-orang dia sing balaleunghar, sing balaleunghar, bari berehan, tong korek. Amin ya Allah ya Rabbal. Engke lamun manggil deui mubalik tahun yang akan datang penghasilan misalnya ayeuna ieu. Penghasilan ayeuna misalnya ngundang 100 juta. Yuk, tahun ayeuna berapa 100 juta. Kaciri lamun aya perubahan ke tahun engke ngundang 200 juta. Oh, gule gede apa? Oh, bedengul. Bakal pakai 10 hewan. Itu bakal 10 hewan. Tah, ada suara motor. Oh, hamburannya. Besi anu kada ambor ku kula. Eta mah kudu eling bae kada rupa terangan bener. Kula mah sadar nyampeikeun bener. Yuk urang ngaji. Sakolong tentang masalah salat. Mudah-mudahan si manfaat si berkah. Amin. Ya Allah ya Rabbal alamin. Malam ini kita berkumpul di tempat yang mulia, kunaon di tempat jadi mulia. Ya tempat mulia. Malah nu hadir ge bakal menang kemuliaan di hadapan Allah. Sabab penting ayeuna urang keur ngamuliakeun sosok manusia anu paling mulia, sosok manusia anu paling agung.
bahkan paling mulia di antara 124.000 nabi, paling agung di antara rasul 313. Siapakah yang kita agungkan pada malam hari ini dengan cara memperingati Isra Mi'rajnya? Tiada lain dan tiada bukan idola kita semua, tumpuan harapan kita semua, yang kita bakal nantikan syafaatul uzmanya habibana wa nabiyana Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in ya Rasulullah wa asra bihi rabbi min al-hijri laylatan ila al-masjidil aqsa li ru'yati hannani sallallahu. Panitia konten pada mungkin si panas Sayyidil mursalin wa ala alihi ya Rasulullah. Pak Bu anu dimuliakeun ku Allah, ketika orang hidup hayang mulia di hadapan Allah, ternyata orang pun mereka muliakeun jagat muliakeun ku Allah, orang muliakeun para nabi, orang muliakeun para rasul, orang muliakeun para ulia Allah, orang muliakeun para habaib, orang muliakeun para ulama, para ustaz, para kiai, para santri, orang dimuliakeun balik kamuliaan eta bakal datang pi kejalmi anu ngamuliakeunana saperti penting ayeuna urang keur ngamuliakeun Kangjeng Rasul ku cara memperingati Isra Mi'raj Kangjeng Rasul, yakin kabeh nu hadir penting ayeuna bakal menang kamuliaan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sedang kejalmi anu cinta Kangjeng Rasul bakal babarengan jeung Kangjeng Rasul ke surga Allah. Mana keteranganna man ahabbani kana ma'i fil jannah. Siapa orang yang mencintaiku kata baginda Rasulullah, maka ada orang tersebut akan bersamaku nanti di surga Allah Subhanahu wa taala. Bo ciri jalma anu cinta ka Kangjeng Rasul teh salah sahiji jalma anu di sana dipake maca al-Qur'an, dipake maca sholawat. Ibu resep baca Quran, hobi baca Quran, alhamdulillah. Ibu hayang disabatan ku Al-Quran, alhamdulillah para caeta Al-Quran sebab maaf ku maaf. Muhiji mau kelas, muhiji mau begitu ayah kene di rumah. Sok kunukeun ka dieu, sok kunukeun ka dieu. Nuhun. Ya. Icirian bahwa eta teh nya ku kerese keureum da kamu saatih kamu berkata saatih. Bu lanjut. Bu rumah hayang loba datang ka imah urang kabarokahan, hayang loba datang ka barokahan ka imah urang, hayang loba datang ka alusan ka imah urang, ramekeun eta imah ku bacaan ayat suci Al-Qur'an. Urang ramekeun deui seperti nenek moyang urang keur baheula keur bareto ngalaman kula ke kayaan ningali nu jadi indung ningali nu jadi bapa, walaupun can curcorna cai seperti ayeuna di imah cai teh di imah ayeuna bareto mah pan kawalungan, bareto mah kajanpan umum bener. Walaupun can terang benderangna ayeuna lampu seperti ayeuna wah kayaan masih kere kucempor bareta mah kulantera jelema boga patromak teh bareto mah jelema beunghar. Bener teu? Jelema beunghar bareto boga patromak teh. Masya Allah. Tapi ketika menjelang waktu maghrib, ketika menjelang waktu subuh rame surau-surau, rame rumah-rumah dengan bacaan-bacaan ayat suci Al-Quran, dengan bacaan-bacaan sholawat yang dikumandangkan. Betul?
Tapi ayeuna waktu maghrib, waktu subuh nu rame naon coba ayeuna? Tak Bu, arahkan anak incuran supaya Marisa baca Al-Quran. Sebab ibu jeung bapak bakal butuh buku bacaan ayat suci Al-Quran dibacakan ku anak incuran ketika geus di alam dunia. Tidak jadi bangga bu, lamun urang ninggalkeun anak beunghar, ninggalkeun anak beung. Lamun eta anak beunghar teu bisa baca Al-Quran. Dan jadi kebanggaan ketika urang ninggalkeun anak di jabatan luhur. S1, S2, S0, S2, S1, S2, S mambo. Tapi teu bisa baca Al-Qur'an, teu paham teu ngarti kana ilmu agama teu soleh kaya, teu jadi kebanggaan. Ninggalkeun anak beunghar, ninggalkeun anak boga jabatan kaya teu jadi kebanggaan. Lamun eta anak teu soleh, lamun salah sini eta budak teu bisa baca Al-Qur'an. Tapi bakal jadi kebanggaan ketika ibu jeung bapana, ketika ibu maut, ketika bapak maut isukan pageto ninggalkeun anak anu soleh. Nah sababna anak anu soleh mah moal woleh kaya anak pasti ngaduakeun ka indung jeung bapana setiap saat waktu jeung waktuna. Betul bu? Anak tidak jago bahasa Inggris tetapi tidak bisa baca Al-Quran, rugi. Memang ibu yang jago bahasa Inggris ketika maut mewek ada budak pendidik, mami please teganik mami please cek irungna lamun aing moreja dicekek sia ku aing. Tapi lamun anak injung bayangkeun ku ibu ketika ngancur babatang diruban ku samping kebatnya ngaran maot karana geus napasan. Bayangkan ku bapak ketika bapak ngajol babatan diruban ku samping kebatnya ngaran maot karana anak incu urang ngariung kaya anak eta anak panggedena baca Al-Quran, anak nuka dua baca Quran, nuka tilu baca Al-Quran, anak incu kaya nuka opat nuka lima baca Al-Quran. Bayangkan ku bapak dengan bercucuran air mata sampun jam ciwudu eta anak nyerahkeun ka urang nu salolet yang baca Al-Quran ku hiji a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin wal Qur'anil hakim innaka laminal mursalin ala siratin mustaqim. Bancai nuka dua idza waqa'atil wa laisa liwa qabilatu. Bayangkan gue incuna aqimish salata liduluki syamsi ila wasaqil laili wa qur'anal fajr illa qur'anal fajri kana mashhuda wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak asa an yab'athaka rabbuka maqaman mahmuda. Ya Allah jadi cahaya bikin pakuran jadi hidung jeung bapak anak laki lamun anak ibu coba dur kita mau kalau nyanyi mungkinkah dirinya dapat merubah yang merutih menjadi pun menjadi seperti pinta yang kau ucap dalam janji cinta.
Udah rame. Ngocor mah jadi ganjaran. Jadi ganjaran. Bu, umur itu nih. Aku Maria, rindukan kasih sayang. Aku Maria, ntar itu pengajegan. Belum, tolong. Ceng, si ngopi baca Qurannya Ceng ya. Si rajin ya belajarnya kak usaha kaki aja. Lamun ketika disentak usaha bukiu sok bebeja kainung. Iwan terkadang bebeja kainung na. Wah, mung di pendidi dan cepret ke Pak Ustad. Cepret teh udah kitu mah badeun macam cepret oke. Iya pan, tuh sudah ngaji di kadinya. Inung oge tadi cepret, sudah tadi sutak-sutak entong ngaji atuh bodoh budak teh. Bener teu? Bareto mama waktu zaman kula mas santai bareto. Ingat kene kula bareto ngaku bae kulanya. Bareto karena asup pasantren, karena asup pisan. Pindah di pasantren kula asup ka pasantren. Ya, ka guru kula. Ai pek penting dari ajakan sentor-sentor kula. Ih, cenah ini kula mah korek. Ulang colong ieu rambutanana. Padahal lain rambutan ini lain. Rambutan batur. Ku kula dicolong eta rambutan menang sakarung. Menang sakabung eta subuh guru kula anyawan ngana. Dia cenah heueus santri baru oge cenah heueus baru. Dibuang ya ku panghapus panghapus teh kan bari tomat tina eta teh nih Pan ya. Tira kayu bari make eta teh ya eta. Oh, bulat teh. Ieu tarang buat hejo. Eta kula balik ka imah, bebeja ka inung kula kumaha coba. Ibu lain ngadat di tamahan, jupret di tamahan, hayang ka bebeja kula sateun. Lamun ayeuna coba lamun ayeuna kumaha. Dipegat ustaznya ke wani ayeuna mah. Dipegat. Tah kali sagadeng. Nah, Pak Haji. Ari dia coba-coba eta anak kula tarangan hejo sia. Kula kitu we terkadang-kadang hama aya bener teh Bu. Pada masyaallah Bu, sentakan anak kiai, sentakan seorang guru, cepretan seorang guru, kasarna seorang guru kaya anak-anak bakal jadi barokah pikeun patak jeung hatera eta budak urang kaya anak-anak. Ieu mah tunggus eureun satu aja dari dirinya, atuh bodoh budak teh. Jangan dari awas perhatikan Ustaz Kiai teh, perhatikan di sekolah mah tur 250.000 500 ka Jogja 2 juta di Tanah bener tuh. Jangan pika herateun dipentak ku Kiai sabulan 10.000 jangan listrik jangan bayar kapur 2 tahun teu bayar naon ge. Beun kieu teh tong heret genah bukan santri teh genah bukan murid dari bari dina kantong aya duit beas aya kemudian hujan kieu mah musuh hujan kieu beas loba duit aya rokok mah duh genah kaya anak ngajarkeun ge paneunna ngaji ngajarkeun alif-alifan batas ada kenal heuh alif-alifan heula kami kitab gede kira ya heula bener teh ja bukan semangat atuh duit aya belas loba, rokok loba. Ayo ngaji. Ayo baca. Alif, singkari. Alif. Ba. Waktu nur eta temo. Kadenge ku tatangga eta Wahaji bisa mengetang eta ngajar. Oh, atuh dah kok biasa loba. Masya Allah kan eta budak bubar saminggu Haji. Nah, naon sababna atarore kacelina. Perhatikan Ustaz Kiai terutama ini pada kacanya lah mangat ini. Oh, itu ayah fotonya, nyunyuk yo, kasep. Ya Allah, saya lupa ini tetangga jauh ya.
jauh dari pelak-pelak ke jalan. Lu kita mas asap jauh nang iya tak kene naon. Suruh perios kemang ya Allah Gusti. Naon lah, asal bunga we penting aja. Oh, perhatikan anak incu urang. Dan dosanana cek orang Sunda anu lemes macam dosanana kayak budak tedangna teh sing pantes pakai koko, pakai samping, kopiah anu pantes. Imam budak datang ke pengajian. Ieu mah. Samping rentel. Baju kaos geutah loba geutahan. Teu make ieu lore hos ade bohlam heuh ge. Setor ka kieu ge hos ade bohlam. Kan ngalaman. Ditanya anak saya Ujang, Mang Alek, anak Mang Alek, kenal yang ngaji. Dulu jeung si Apun, jeung si Apun, dulu jeung si Apun. Kamu jegerkeun kana naon ke ibu dari umat tekang di Rasul. Masyaallah, geus 1 tahun 2 tahun budak bisa maca Al-Qur'an kakarak datang ilmu bapana. Ustaz, hatur nuhun kata pipisan budak teh bisa ngaji dengan ibu terkadang air budak karak asuh nepi ka leungitna deui can pernah bapak jeung indung jeung bapana aya begitu. Awas hei soson ilmu dunia kaya dikejar mampu tecalakana sakola kaya anana kurang modal ngajejak sawah, kurang modal ngajejak air kabon, kurang modal ngalisikeun motor, ngalisikeun mobil dipake ngabelan ilmu dunia. Tapi palebah budak bodoh di masalah ilmu agama tuh bisa baca Quran ajar diangkat baik tak ilmu bapak seperti itu bakal didakwa di hadapan Allah Subhanahu wa taala digambarkan ku Sayyidina Hasan Basri didakwa ku hiji anak di Mahkamah Agung lebih serem tinimbang boga musuh di alam dunia 2.000 urang cempring aja di kos jemaahan maksudna supaya orang dia daek ngurus-uruskeun anak incu ngajikeun anak incu ngasupkeun anak incu ka pasantren nya teu ka pasantren atuh di aya majelis taklim aya ustaz aya kiai pasangkeun ka ustaz ka kiai datang indung jeung bapana supaya ilmuna barokah Pak Ustaz ka kiai nya mah salib deui iya mah masakeun dah kewajiban teh kula kaya anak-anak sebagai indung jeung bapana manapan makian terutama ilmuwan tapi kula teu sanggup pelebah manapan je makian mah kula siap tapi pelebah ilmuwan mah kula teu siap ukituna nya kiai teh warisan Kangjeng Rasul makan ka kula bakal dipasakeun bae ya kukula ka ustaz ka kiai mangapang warahkeun pangdidikeun supaya ibu lah paham ngarti kana ilmu agama sing soleh hatena kitu supaya berkah ilmuna mangga rek dicepret rek di kitu rek di kieu da bener budak teh dicepret oge bakal manut aya kasalahanana kitu ka nya heeh arek mulai isukan arek mulai isukan arek budak teh awas ulah HP buat ngajuan doma eta yang HP cepan doma dan doma anu alus teh ngajo dijual kurang teh ka Haji Apun 3.800 dibelikeun ber 2.200 pipok derek nate da budak aya HP ayeuna teh anteng di kamar ya budak teh padahal pembodohan ibu secara secara ayeuna perlahan pembodohan masalah anak-anak sekarang pada pintar nyanyi dari mana? Dari HP aduh. Pada pintar TikTok dari HP sarua anak kayak gitu menteri budak gede magusin wangi tak budak dia mudah-mudahan anak itu yang sesal oleh amin ini tampil saya bismillahirrahmanirrahim benar, isu-isu benar. Maaf kula sok nyusu 2 kali sebulan biasa nyusu 2 kali di panggung sekali susu cap enak eta susu bendera
Tangki balik di masa kali di mahmalai susu beneran tapi susu SGM. Namun SGM susu gantung manis. Ya ulang lagi ya. Ketika seorang ustaz, seorang kiai diundang acara Isra Mi'raj, pasti seorang mubalik tersebut tidak akan terlepas daripada mengekspos, mempublikasikan masalah sholat 5 waktu. Anu mana dia sholat 5 waktu punten. Sebab dia sok dibilangin kami Rasul mah di Masjidil Haram ka Masjidil Aqsa diangkat ku Allah ka langit ka hiji ka dua ka tilu ka opat ka lima ka genep ka tujuh ka terpulang ka Sidratil Muntaha, mendapatkan mandat dari Allah Subhanahu wa taala yaitu perintah salat 5 waktu. Anu mana ieu salat 5 waktu teu aya toleransi ti Allah. Salagi otak pikiran masih kena aya dina diri urang, wajib nu ngalaksanakeun salat 5 waktu walau kana gering eta jalma. Teu mampu nangtung kiai paridiu. Teu mampu diu kiai parinangkara. Teu mampu nangkara kiai parinyanggir. Teu mampu kiai tapi otak pikiran masih kena cager, masih kena hijau, bisa kena hijau. Wajib melaksanakan ayeuna sholat eta jelma ku jalan isyaroh ku ngagerakkeun rukun sholat anu sekian. Ih kiai geus teu usik geus teu malik geus teu napasan kubur. أول ما افترض الله على أمة الصلوات الخمس وأول ما يرفع من أعمالهم الصلوات الخمس وأول ما يسألون من أعمالهم الصلوات الخمس. Awal permulaan amal ibadah nu dipadukeun ka umat kaula saur Kangjeng Rasul nyaeta ngalaksanakeun ibadah salat 5 waktu. Awal permulaan amal ibadah nu bakal diangkat ku Allah tina amal-amalan urang nyaeta masalah salat 5 waktu. Jeung awal pertama amal ibadah nu bakal dipertanyakeun di hadapan Allah nyaeta masalah salat 5 waktu. Allah moal wakananyakeun zakatna, Allah moal wakananyakeun ayeuna puasana, Allah moal wakananyakeun hajina, Allah moal wakananyakeun ibadah wajib sunah jeung musajena. Tapi pertama nu bakal dipertanyakan di hadapan Allah teh nyaeta masalah salat 5 waktu. Di mana salatna bener maka sakabeh amal ibadahna bakal bener. Tapi ketika amal ibadah saja dipigawe tapi salat saumur-umur ditinggalkeun teu aya dilayan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Namun sababna ternyata sakabeh amal ibadah eta nempelna kana salat. Matakan salat disebut roksul ibadah, kepalana ibadah. Mampu roksul ibadah kepalana ibadah. Lamun di dieu aya jelema suku eueuh, leungeun eueuh, sirah aya keneh, loba keneh jelema eueuh, leungeunnan eueuh, sukuan sirah aya hirup keneh. Loba teu aya. Tapi lamun di dieu aya jelema kaayaanana, leungeun aya, suku aya, ngan sirah eueuh. Ieu teh beneran bebegi sawah. Oh, eta jelema sodaqoh mah osok, nyumbang osok, umroh nanti pulak balik ai salat tara. Aya kitu. Masya Allah. Percuma jika kau berikan, percuma jika kau lakukan, kalau tak pernah sembahyang menyembah kepada Tuhan. Banyak orang rajin bersedekah, zakat haji tak mau kalah. Sayang 1000 sayang, tak pernah bersembahyang. Sayang 1000 sayang, tak pernah bersembahyang. Percuma zakat kau berikan, percuma haji kau lakukan, kalau tak pernah sembahyang menyembah kepada Tuhan. Hamburanya mah haji, hampura kiai, ada ibu-ibu wakil, ibu-ibu mah kalau nyanyi mah heboh.
Ai nyawer henteu. Coba nyawer ka aing teh. Bu, jawab ya Bu dengan tegas, jawab dengan Pak Bu, dosa zina besar. Cina tadi yang dijawab. Pak Bu, dosa zina besar, dosa riba besar, dosa nyolong besar, tapi ada dosa lebih besar daripada zina, ada dosa lebih besar daripada nyolong, ada dosa lebih besar daripada riba. Apa? Umatnya Rasulullah meninggalkan sholat 5 waktu. Satu. Nah, efek cenung susu. Satu. Umat Kang Rasul sawaktu tinggalkan sholat paling haja maka sanksina 60.000 tahun dikerebekeun dina seueur neraka jahanam Allah Subhanahu wa taala. Bu, begitu mudah-mudahan selagi orang sing jadi ahli sholat, pemajikan orang sing jadi ahli sholat, anak incu orang sing jadi ahli sholat. Amin ya Allah ya Rabbal. Salam berkah jeung teu berkah na kahirupan hiji jalma, berkah jeung teu berkah na kahirupan hiji jalma kumaha kualitas sholat. Sebab jangan meraksanakan sholat mah yurfa'u anhu dikul es karumpok kasusah di kahirupan bakal diangkat ku Allah Subhanahu wa taala. Teu cukup ku amin kudu salolat. Amin sholat henteu. Katuru katimpu kiai, katuru katimpu kecil mah boga salaki teh, katuru katimpu boga salaki teh sholat tara, ngaji tara, dahar gemul, ngopi beuki, udud beuki, usaha henteu. Aduh, Gusti. Keur mah boga salaki teh kasiru kaun-aun ka konselaka nyapri, buk japri, kabab jembrok, suku jembrak. Tukang taruh, tukang bowok, tukang buka tali atau tukang sulap colok yang ngorok. Katuru katimpung ece ngakos teh ditelet ku salaki ece. Oh dua salakina datang. Waalaikumsalam. Tah kabeneran jelema datang. Tas di mana kada balik? Tas di mana waya kada balik? Teu molok hirup teh. Tuh tingali di sik pareum. Beas-beak. Udah kuren hayang jajan. Ceng mimin, ceng bumun, ceng edah, ceng elah, ceng itot, ceng juju, ceng lili, ceng kokom, ceng sarmina. Nagih kadir antri kos vaksin. Mau yakin yang balik tas di mana? Tidak yakin yang balik. Tas musuh. Ayam sopan musuh kayak dengekan. Lalaki kurang musuh mau maju. Sok maju itu jebur. Kesel sama Gusti, aku salah kita ya Allah. Ku kieu-kieu teuing bukan salah kita ya Allah. Nuhun lagi. Nuhun. Kelas nanti letik. Yang penonton. Jangan lama kelas berdetik. Lain susu nanu loba gelas nanu leutik. Nah, tereh ya. Ngomongan wae ah. Ibu bahagia penting ayeuna. Bersyukur, ibu syukurnya, bahagia bersyukur. Teruskan. Monggo satu jempling. Gusti aku katimu buka salat kita.
tengah waroka kolot surang tengah waroka kolot pada tote kang tengah waroka kolot kalau banu hayangan kalau teh pada tote lu hayangan tak pada tote RW hayangan tak urang mah yakin dipelet tak bakal dipelet lah Saing meret naon kasih aku teu layak teu baban urang mah geulis siga seleb teu can akang siga gagatuk akang pada tos sok saneatnya kemana karangkas kasih soka kasa Haji Aep pantesan urang bareto curiga setiap main cangcut ngaleungit wae sudah sekarang gitu teh kunaon teh kelakang kieu nya urang teh kesel sebenarnya kamari urang ngaji untuk kamari teh heueuh hadiran rajaban ngaji nanti Ustaz Ubedillah Jamar Muda Sukabumi Kasep Kasep teh Bu itu normal mau disebut kasep apa dikit senang tak jadi meninggalkan sholat 5 waktu teh kang dosana lebih gede tinimbang jina lebih gede tinimbang nyolong bahkan sedangkan bakal dilupakan kehidupan ku Allah subhanahu wa ta'ala angkat keberkahan dina kehidupan ku Allah lamun ka ieu anu sholatan karasa berendak gitu salah kieu salah kesel urang teh sana jam jawi kawan teh bari tong wak kulang coba sakinta setengah budak kake sakinta setengah wak kulang teh aya mah 53 kilo hak kewajiban akang teh maraban makian teu tamang ilmuan ka urang kumaha maraban teu makian teu tiap bulan transfer ku indung bapak urang da indung bapak urang mah untungna teh beunghar jaeun ka anak incuna diantep urang gaya gigit teh ya Allah gos tenggo sampura aing sedeh bas lagi tuh kan coba datang dedek sholat daek ngaji gedakang cerah batur era aku dulu ku tatang aku baraya berhakan di rumah kesal kak gitu ya Allah coba daek sholat daek ngaji kan sudah cantur topik jeung hidayah Taufik Hidayah jemput Taufik Hidayah teh kan isukan pakai tolmu akang maut kalian sah lulus ke dulur tatangna baraya alim ulama udah deket ieu mah teu akur jeung dulur teu akur jeung tatangna teu akur jeung baraya jauh ti ulama berkah kumaha kahirupan ibu kan aya jelema lah kiai ngocoblak we lah masing-masing kiai lamun isukan pakai tom mawat masing-masing mual datang ke kiai Assalamualaikum Waalaikumsalam aya naon wajib wah haji lagi wing mawat saat engkau mari ngajakan masing-masing coba lamun kiai dendam jeung kiai teh berhubung ayeuna salaki maneh ngajakan masing-masing wah haji mah moal nguruskeun ayeuna mah masing-masing saduruskeun maitna sanurusan mayitna da masyarakat mah kumaha kieu nuturkeun kiai bener teh Bu hirup teh bisa masing-masing eta anak lubang gede na curi udah bapak aing keneh sih ngajakan masing-masing aku jeung tujuh tadi di baraya kumaha geus kieu mah coba Bu kumaha teuing mah teh nyaho geus Bu taikeun kana losbak kumahakeun bapak mah setiem kamar ulang ngaji kamar itu kieu cenah ka anu disebut goer muhtarom teh kan goer muhtarom teh lian hayawan anu teu dimuliakeun ku Allah makhluk anu teu dimuliakeun ku Allah teh kang ternyata goer muhtarom teh ranking ka hiji teh kang lain bagong saha akang jadi kumaha teh jelema ninggalkeun salat 5 waktu teh kang leuwih hina ti imam bagong cing berurang teh supaya kami di rumah tangga teh urang teh sari jeung bagong ditumpahkan bagong ya belum ku bagong dasar lagi bagong kang isukan baget to bagong pae mah bagong
bagong ku dikubur kang urusan kayak ada tapi akang mah bakal aya balitungan jeung aya bilatungan kan aya ku kieu teh boga sakit ya Allah gua sedih gun maka putih ayo mun akang candai sholat candai ngaji ulang mah meuli keneh bol jeung ucing daripada jeung bagong. Bu, salakina mah pulang putih ke pemajikan aing menikah mulai jeung ucing daripada jeung bagong tapi ayo benar kitu salah kayanan Bu sok ngilingan tara ibu ka salaki lamun ibu teh salat mun salaki ulang teh salat sok ngilingan tara elingan eta ge urang jeung penting pamajikan minta taufik jeung hidayah ya Allah turunkeun taufik hidayah ka salaki abdi turunkeun taufik hidayah ka salaki abdi turunkeun taufik hidayah ka salaki abdi ya Allah bari digeudi papatahan salakina maaf ku turun taufik jeung hidayah ti Allah ka salakina alhamdulillah daek salat daek ngaji alhamdulillah bunga deh Bu ngan eta orang kampung orang lembur aneh rame kisah Elias Maryam kadir sakedeung aya naon sih teh eta salakira si Ella sholat biasanya jelema tara sholat sok sholat terbaik cek urang mah alhamdulillah yang paling heboh poe Jumaah rame di jalan wah pantesan halodo di goblok atuh balik deui ka imah di tajong eta panggung goblok tolol ti masyarakat aing salat salah aing Jumaah salah Kang beraneh Kang akang masuk umur telah salat pek salat aneh masyarakat akang matara ayeuna Jumaah pek Jumaah aneh bener masyarakat teh Kang aneh mata Kang mending keneh Kang hayu akad di Jumaah naon sababna ulah sisa umur ninggalkeun salat Jumaah kayana 3 kali ninggalkeun salat Jumaah umat takang di Rasul kalau daya rusuh dicak munafik hatena ku Allah Subhanahu wa taala. Mata Kang hayu akang balik di Jumaah betul aing balik di Jumaah kan aing eta samping hiji deui jangan naon harudum aing baku dan gos ninja hayang berkah kehidupan ternyata man hafadha ala sholati akramahullahu ta'ala bi khamsihi sholin sing sajal mangaraksa kana salat lima waktu maka Allah bakal dimuliakeun ku 5 perkara mana salah sahijina yurfa'u andikul es jaminan pikeun jalma nu ngalaksanakeun salat 5 waktu mah karumpok kasusah dina kehidupan bakal diangkat ku Allah Subhanahu wa taala teu cukup ku amin kudu sarolah amin Bu kahati sakitu kahati terus kahati masa gitunya lagi kahati mah terus kenal oke dah Bu capek terus sebagainya Bu balik insyaallah ayah hiji deui mau balik tong ka mana Ibu ya datang teh henteu sakit itu cukupnya capek diteruskan oleh ibunya seru duka juada wa adzabul qabri jalman waraksa karena sholat 5 waktu mah bakal diraksa tina siksaan kubur tadi jalma pikeun jalma ninggalkeun sholat 5 waktu ketika suka alam kubur kayaan dikencet bakal disebutkeun alam kuburna sehingga kagencet kata jasana hancur sehingga tulang rusukna ngahiji kaya bakal diulat-ulat kenseun berang jeung pentingna kayaanana ibu ngadruk jalma anu naon ninggalkeun salat 5 waktu didatangkeun hiji orang nu ngaran si Sujaul Akro anu mana eta naon matana buta dijieun dina seuneu Allah Subhanahu wa taala kukuna wungkul panjangna kukuna wungkul perjalanan sapoe sabeting kukuna wungkul terus ngomongna leuwih tarik tinimbang geledek anu nyamper bukna gebung jalma ninggalkeun salat 5 waktu kayaanana makik eta jalma makikna baraha dibewas eta kana tanu jelona 70 hasta
nepi ka naon iraha nepi ka datangna poe kiamat. Bunganya udah kalau membuka salaki dari sholat bunga ulang bawa sasaruana membuka pemajikan rajin sholat itu rajin ibadah rajin tahajud rajin duha dengan waktu salaki bunga pak bunga tapi membuka salaki matang buah pemajikan kedua mantap pula sok nyala ketika salaki mau salaki nyanung udah pemajikan buah no cekekun ayo kita pada aja tapi mau tinggali wajah-wajah solihah amin ahli-ahli saadah amin jadi nyangka orang panyanungan ya Allah orang panyanungan galulis saware bunga buka salaki getol iwan getol berjamaah balik ke imah panya udang ogenya selaku pemajikan dan bunga pemajikan salaki oge kamu datang teh disambut ke pemajikan teh bunga. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya baru pulang. Sok itu udah kasih laki. Eloknya. Oh, ibu peluk salaki teka. Cek salaki teh tumben senyum aing. Keur belajar memperbaiki diri menjadi sosok wanita yang solihah. Jeung kembali keur ngaji ningonan menang ilmu bab nyium. Naon? Gimana ulang nyium pipi salaki bari bunga eta Kang ganjaranana sarua jeung nyium Haji Atman. Cek salakina kenaan sia. Ajar aswad sia. Ibu sok itu terkas lagi. Suguhkeun cai walau kana cai herang aya pada keutamaan kiai aya hiji awewe besar anu nyuguhkeun cai ka salakina tanpa dipentah heula rek diinum teu diinum eta cai maka ganjaranna sarua jeung 3 kali tamat khotam Al-Qur'an teh cukup ku amin suguhkeun tamu lagi suka nanya ibunya suguhkeun tong kapalang jeung galon-galonna menang ilmu praktekeun isukan tah mulai atau mulai balik ayeuna teh takap tapi lamun salaki teu hadir penting ayeuna moal kompak bener teu salaki ngadenge pamajikan aya hajar aswan jeung salaki teh lamun eueuh salaki pek urang teh nyium salaki parada nu kaduana ketika urang nyium pipi salaki teh nyamun Aisyah Bu, isukan malam naon? Isukan malam naon? Tuh, tak isukan malam cuma kesempatan ibadah, bener. Ibadah, tuh ibu tawarlah. Salah kita, dandan si pantas dibedak dilipet, pakai sesegitan tawaran salah. Ayah ganjaran ayah, bukan kiai sok era parada, sok era pakai isara, datang salaki, Kang, bawon, udah gelis teh, gelis, seksi teh, seksi, sareunit teh, sareunit, ayah malam naon, malam Jumaah, Akang, udah pantes tadi dasarnya. Terus diberi obat tidur kurang spray diganti ke spray kurang berem terus di spray diganti kurang berem nggak disemprot kurang sengit pakai baygon karena main cucung sedeh naon ayo salah kira tuh ngerti ayo gitu pak
sedek kasurupan naon teu urang mas sadar akang bukan salah kita kata lima sholat daek ngaji daek kan bego dipiara kene terus teh naon ayo teh malam Jumaah urang teh dipake mah ku akang daripada urang dipacokot tau terus teh nawaran kain menunjukkan kana padilah keutamaan saya yang ngomong lah ayo padilah keutamaan aya hiji awewe soket nawaran kasalakina pada terutama malam Jumaah rek dipake teu dipake ganjaranana sarua jeung ngasanakeun umroh anu ditampi ku Allah Subhanahu wa taala. Teu cukup ku amin tawaran. Tah isukan tawarkeun. Balik kieu teh tah, Kang, parade yeuh. Nandangan gelas simpan di bedak dilipat pakai sesegitan sebab salaki bakal bunga buat tanya salaki cicing mana salaki di jero Pak ketika pamajikan urang malam Jumaah nawaran urang dina kaian geulis bapak bunga teu bunga hayang teu Pak pamajikan urang katingali geulis modalan anu tepuk tangan teh tara di modalan cantik itu butuh modal betul isi pengen cantik dipamulikeun bedak pipa 1.500 pamulikeun bedak pangmahala minyak wangi pangmahala betul lamun ibu terutama tak ada kerama skincare pakai skincare eta wajah nih glowing skincare harga 320 500 1 juta dipakai malam Jumaah apa ya menikah glowing eta wajah menikah herang eta wajah barang red salakina kana leungeun atuh hurik leungeuna sukuna hurik leungeun hurik ari wajah glowing pos orai welang geus aing capek mudah-mudahan merasa di sini ahli-ahli sholat, amin. Amin. Sesibuk apapun supaya apapun yang pernah meninggalkan sholat di malam, waqur ahlaka bis sholat. Perintahkan kewajiban ahli supaya daek melaksanakan sholat di malam. Loba jelema kayan ayeuna lalawara terutama meninggalkan sholat di waktu asa teu dos atas dosa padahal memaaf dosa meninggalkan sholat teh leuwih gede tinimbang dosa cina. Dosa meninggalkan sholat itu lebih gede tinimbang dosa nol. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan ayat manfaatnya ngandung keberkahan. Sembari doana mudah-mudahan seni pemberian kesehatan sampai menjelang terawih jadwal. Masya Allah. Tolong kabubar hiji dari balik. Hiji dari jalan kene tinggal kanting mual cincin. Jadi ada yang memimpin doa guru kita supaya kita tambah-tambah dapat keberkahan dari Allah. Amin. Jangan dulu berdiri cicing heula ke protokol ngaturna. Betul? Ingin berkah semuanya. Ingin diampuni dosa oleh Allah. Masya Allah, ini ribuan malaikat bahkan tidak terhitung meminta ampunan untuk ibu dan bapak yang hadir pada malam hari ini, yang memperingati sobilannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan sadaya anu hadir pengen pangkat di Allah, sahidun di dunia, sahidun bil akhirah, bahagia dunia itu bahagia di akhiratnya Allah Subhanahu Wa Taala. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kapan kuda celana kaparapatan, hampura panitia eta duit gerak amplokan. Kapan kuda celana kaparapatan, hampura bil bisa kelabatan. Guru Irian belum cara masih cukup sekian dan terima kasih buat tomat buah petai tamat euy, buat tomat buah campedak tamat dah.